Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tuh ku Allah ditulis di Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz seluruh naon bae aya kabeh di Lauhil Mahfuz. Lamun dibuka ku Gusti Allah urang diinkisapkeun ka deuleu Lauhil Mahfuz atau pakal kadeule di dinya makodir takdir anu ditulis di Lauhil Mahfuz. Ulah aneh waliyun min auliyaillah dibukakeun tak diinkisapkeun ka deuleu Lauhil Mahfuz bisa ngomong eta teh begitu di deuleu oh isukan Haji Pendi bakal pae kan gitu kan tuh bisa ngomong tuh Lauhil Mahfuz adalah ya Allah ya Rabbi ilah pun diinkisap. Syekh Agung Asnawi Caringin, kemudian Kiai Azhari Lengkong Kiai Khairun Bapak Kolot ti Abah almarhum berarti uyut nisbat kaul mondok ya kan bareng masa antrena kan bareng di Makkatul Mukarramah di Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani bin Umar. Syekh Agung Asnawi, Syekh Azhari Lengkong, Kiai Khairun mondok di ditu di Mekah ente kebal 7 tahunan di Mekah. Terus maraca Quran, Masya Allah kunaon pajebah keur eta teh tengah-tengah maca Quran dina bulan Ramadan di penghujung Ramadan terus beneule si murid nu tilu teh kaluhur ngajemblong langit Lauhil Mahfuz kadeulean keur mararondo keneh baturna ieu mah geus jadi mama nu ngajemblong lawang kontrakan deui batur makan langit anu ngajemblong ieu mah Gusti Kiai ngobrolkeun aing ka pagi nu ngajemblong itu rangda manggeun anu ngobrolkeun Kiai anu ngongkong deui Masya Allah tuh luar biasa kan akhirnya kan bebeja ka Syekh Nawawi Tanara teh kan bebeja ka Syekh Nawawi Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Bantani anu Syekh Nawawi teh ya ieu kejeung Syekh Abdul Karim eta teh ya aya nyebutkeun uwana aya nu nyebutkeun dulur misana sepupuan misanan tuh anu Syekh Abdul Karim teh ya ieu nu sangat luar biasa salah satu murid daripada Syekh Ahmad Khatib Asambas. Seluruh karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ieu ditaseh heula ku Syekh Abdul Karim. Apa dideuleuan hiji-hiji ku Syekh Abdul Karim? Henteu. Asal mantas teuk be ieu teh ngarang kitab diangsongkeun ka uwana lamun uwana teh mah kadulur misan teh mah tah teuk be pangtasehkeun dicakel doang cak Syekh Abdul Karim Nawawi halaman sakean eta teh lembaran sakean teh kurang alif si eta nulis kanyahoan dideuleu teuk dijaheuh Masya Allah coba bukaan ku urang Gusti kalimah begitu kanyahoan orang teu bisa maca ieu kan istimewa luar biasa. Ayo Syekh Nawawi Tanara maka titah pulanglah ku Syekh Nawawi sebarkeun agama di Pulau Jawa pulang teh ieu muridna Syekh Agung Asnawi muridna Syekh Azhari Lengkong muridna Syekh Khairun berangkat balik nyebarkeun agama anu sangat luar biasa kemunculan ulama-ulama besar anu sangat luar biasa tuh
perkara itu Gusti nu agung Lauhil Mahfuz kadeuleu Lauhil Mahfuz seluruh makodir takdir nu tercatat dalam Lauhil Mahfuz geus diasupkeun kabeh ka kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama ngomongkeun andai kata sahuruf Allah dibukakeun rahasia Al-Qur'anul Karim teu perlu neuleuh Lauhil Mahfuz, cukup neuleuh dina Al-Qur'anul. Ya Allah, paman utiya syai'an min asroril Qur'an fala yahtaju lil itla ala Lauhil Mahfuz. Andai kata Allah memberikan anugerah rahasia Al-Quran huruf hiji dibukakan rahasiana tidak perlu untuk melihat Lauhil Mahfuz, cukup rahasia Al-Quran bisa neuleuh nu model kumaha bae. Gusti nu agung iyalah wa tafsilal kitab. Al-Qur'anul Karim berfungsi sebagai merinci daripada makodir nu aya dinal induk buku induk yakni lauhil minal ahkami wa gairi. Ya Allah ya Rabbi, paman utiya syai'an min asraril Qur'an fala yahtaju lil itla ala Lauhil Mahfuz, teu kudu neuleuh ka Lauhil Mahfuz rahasia Al-Quran. Inilah pengertian daripada tafsilal kitab, merinci memperjelas daripada seluruh hukum-hukum, seluruh makodir dina Al-Qur'anul Karim. Dek buatan manusia lebah mana? Iya kan untuk menjawab tudingan orang-orang musyrikin, dianggap Al-Quran lain firman Allah, dianggap Al-Quran lain wahyu Allah, dianggap Al-Quran sebagai buatan daripada junjungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas tudingan anu sangat teu beralasan. Moal bisa lah mantakan umat Islam wajib percaya karena kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan melalui malaikat Jibril langsung diterima ku junjunan alam Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantapkeun dalam kalbu la raiba fi mirabbil alamin, ulah diragukeun deui, ulah dimangmangkeun deui bahwa Al-Quran turun langsung ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi,